Cimata lain banda lalaki. Kasedih nunggu kuntit unggal detik. Kasusah tunggara nu marengan renghap napas. Eta kabeh lain alasan pikeun mandeg lengkah juang. Hudang jalu itung lengkah temongkeun dada wajah. Asupan jeung jajah sakabeh leuweung geledegan. Ambah sagara tong rempan najan ratu ombak anu datang. Catet jalu lalaki getih Siliwangi pantrang ragrag ku tunggara. Waduh. Tah sajak teh kitu. Baheula nyeun sajak cenah ku endah parahyangan teh eulis. Lemah kadeudeung tempat bali geusan ngajadi. Sora suling dipirik jentreng kacapi matri asih nu geus matri dina ati. Eulis mihape akang mihape. Mun engke pareng lastari datang mangsa raga paturai jeung nyawa. Panggolerkeun ieu diri dina lahunan parahyangan nu endah. Coba tadi titipan Kang Ibing banyaan mun urang maot urang mah hayang diperiangan bae di Sumedang lah. Itu kan bae atuh. Tah eta baheula urang nyeun sajak indung. Deog pengkor petot bengo indung kuring. Sosoca bentang nahate nu ngandung tunggu rahayu. Kaanjeun indung kuring nyaluu. Kaanjeun indung kuring sumujud. Duh indung moal bisa ieu diri males kahadean. Tah. Aduh. Darar teh atuh sincek-encek milu maca saja. Kalawang wakasi. Karawang atuh lain kalawang wakasi maksudna mah Kerawang Bekasi cenah kitu. Kami ini tulang-tulang berserakan. Tak bisa lagi angkat bicara dan teriak merdeka. Namun kami adalah kepunyaanmu. Kami yang terbaring antara Kerawang dan Bekasi. Aduh. Dari sajak teh kunungeunah mengeunah we. Da lagu teh lain eta kudu nama Kang mustika ningati piraku lalika janji cidra subaya baheula melesat mupus impian lah lamun neuteup tangkal mahoni keun bae atuh da makanya apun ka mana teh cenah siapun da apun ye mana bagian siaran dengan kabur apun Gusti mana teh si anakna turuna teh si hideung teh buru saliaran atuh euy ye kalah tingkulinting buru siaran araya ucing teh angko buru ka dieu apun dipepeg ku urang siap maneh teh bagian siaran kedul aya aing dinya juga genah we duh bebas tugas aing tadi cilang-ciling eueuh jelema tapi cek si kokon atos aya tita tadi ge nah maneh teh atuh lain-lain genah we mana ya balad maneh nih kan tuh tinggalikeun tah tokoh-tokoh gede balad maneh masyarakat anu ahli sunah wungkul kumaha maneh teh sok kayaknya saliaran atuh we. Aduh, ai saliaran atuh ngalaku tuh Kang. Kan ahli bahasa Sunda. Boro-boro kasihan lagi saliaran. Ngalaku tuh. Pan eta mah loba saliaran mah make sisipan al da siaran atuh. Ai kudu nyaho al in. Sanes Kang enjing teh kan pelantikan gubernur urang teh ya. Sama ngomong gubernur lah. Orang rakyat letik rek naon maneh. Justru karena urang rakyat letik akang. Rakyat letik mah teu bibilueun. Toh kitunya mending ge. Jadi urang lalajo we eta mah isuk mah. Lalajo rek henteu rek naon lalajo kauntuganana. Wah aing mah. Wah horeang aing. Geus lah. Rumah urang we, kan urang dagoan sugana gratis. Pendidikan. Jeung 1 juta. 1 juta. Lapangan kerja. Da keur naon nyajang jina kitunya Kang? Janjina kitu.
Aduh. Lain pun naon itu atau make jeung mawa kaset kali barudak teh kumaha. Eta teh anu priogieun Kang. Ari kahoyongna mah anu zaman kapungkur geuningan anu terang-terang kolen terang karena itu. Ka urang atuh. Orai anu karena itu Ka kan. urang. Nah, Urang eta teh apa ka susah. jero-jerona. Kumaha eta teh unggal teh. Mana we urang mah nyaho kabeh. Anu aco akang anu pendidikan seks teh naon kan gitu nya aya. Pendidikan sek. Nya. Lamun hayang nyaho maneh pendidikan sek cincang keling. Tah, Cincang keling. Cincang keling manuk cingkleung cineten. Ciptakeun ku maneh kumaha cineten manuk cingkleung. Lain heureuy ya dieu. Cincang keling manuk cingkleung cineten. Ya. Ai plos teh ka kolom. Bapa satar buleuneng kabayang maneh, buleunengna bapa satar. Ieu teh siga heureuy tah nyumput buni dina seni teh ieu euy. Sugan urang heureuyan nya teh euy. Aluh. Apan geuningan baheula tuk tuk brung Nah. pare hawara di huma ditutuna lisung ponok kacipta kumaha eta lisung ponok? Eta ditutuna eta. Bari jeung geus lukutannya Heeh, ditutuna lisung ponok tung dung eng eta nyaro rumput kitu aing mah teu kaharti euy. Ngan urang mah nu mang melangkeun teh yang si Acil khusus kade Acil maneh teh. Lantaran naon kade si Acil teh kudu nyahoeun manehna. Geus aya ti baheula prang-pring sabuluh-buluh gading. Wah, eta Ngagading ka suna perang. Suna perang ngagalancang cenah tu. Barera nyodor ka pentas. Allah. anu paralak pluhak teh Kang. Nya, ulah lalaworo eta mah cekang sayudi. Nya dina saja. Ngagamarkeun Lalaki Tegal Pati Raja Suna keur ngambek pan ngarehak paralak ruhak. Waduh, cek aing. Abayang Kumaha sakti saktina eta raja ngarehak paralak ruhak. Ampun. Lamun Anu kemarin dihaleukeun ku Ya. Nya. lalaki di Tegal Pati lain lalaki langit. Da eta ngeunaheun mah mun maca anu kitu mah eta geus sok menang saha teh nya euy. Aya prosidi kitu saha? Anu mana Kang? Anu madraji. Madraji lalanang desa tedak letak sekelwa Allah cek aing. Aduh, tah euy, Suna teh badinya da siapa tara baraca sajak atuh. Mana Suna resep si nyararahon teh mekprek aing geuleuh. Tah eta di dinya teh lain kuna naon. Ayo sajak warta berita teh saha teh Kang? Eta si eta lain warta berita. Aya sajak warta berita Itu Asep Berlian. Asep Berlian. Lamun nyen sajak urang pan sisirian jeung si Aam Amalia jeung Mustofa salakina. Abdullah. Ya kumaha Kang ngeritikna? Ieu mah lain kritikan we pek-pek. Halus, memang sajak bebas, tapi estetika tetap kudu aya tuh. Kudu aya di dinya mah. Dari euy ti zaman baheula, aduh urang mah eta plastisitasna ngagamangkeun jongrang kala pitung, bakat ku jangkung-jangkungna Butak Conggrang sirahna. kalah pitungnya sirah butak balas pasunul jeung langit. Lo Allah. Anu Eta disebut hiperbol teh nu kitu teh. hiperbolna teh heueuh eta Kan si leuwih. tukang pantun eta hiperbolna tapi enak. Nya. Tah ieu waduh urang mah sabenerna mah da eta teh euy loba anu pakuat kait jeung sek nikeun ka di apik-apik teh. Eta teh euy. Ieu lamun dilanyapan pendidikan. Lemah dempak, lemah dampit tuh. Lemah panginungan rasa, paragi nyusuk buluh leuweung, buluh vulung, kacipta teu. Buluh Lemah leuweung? dempak, lemah lampit, eta buluh. Heeh, paragi nyusuk buluh vulung. Aduh, eta buluh pan aya nyesep nyusuk teh pan nyarek melak teh geuningannya. Ya. Deuh eta nepi ka kitu na ceuk urang Teu kabayang Kang abdi mah taca ngaraosan. Naon teh? Buluh-bulung. Mudah-mudahan sia singtong bisa ngaraos. Aing didoakeun. Aduh, lemah Tah urang mah nu resepna lain kunaon beunghar sabenerna euy. Beunghar Sunda teh lain bobohongan. nya. Ngan urang nyata atuh mun moal bogoh mun teu wanoh. Tata manglebarkeun budak ayeuna kumaha teh euy ini pikeun teu ararapa kitu. Tah sugan ku Bapak Gubernur aya tapi da hese di bahasa Sunda ge pakojot. tinggal nama hari itu jantan nomor hiji nama. Namun tempat mau diwawancara kumaha oge harita. Ada karakti mah eusan. Naon teh? Nomor hiji nama. Nya jelas. Bahasa Nya tah. Sunda. Ari salah bener mah keun bae heula nya. Hmm. Ngan lamun bisa mah bari jeung bener atuh. Tapi nya dina salahna ge tong make teuing gitu tah gitu. Pan nepi ka aya budak ngora ayeuna hayang ngomong. Abi teu kapiwarangan ku Pun Rama, ngagebeg urang. Maksudna bener,
tapi salahkeun kudaek ngomong kitu nage nya urang ketinggalan benerkeun ulah pun rama atuh pun bapak tah mere kituna eta teh geus bener main hayang ngomong sunat teh tapi gini orang kupun rakanya ke dia tah kitu kupun rakanya keun ieu tah eta teh Tapi matak ari- naon ceuk pun lanceuk sia teh tapi engke saha Kang nu daek nyalahkeun mebenernya aya apaan aya jurusan bahasa Sunda aya UPI aya Unpad loba aya ti Unpas oge itu saya keselerna murid-muridna Kang Hidayat Suryalaga ge insyaallah lah keun bae atuh tina 1 juta 10 jelema ge aya keneh nu bisa nu daekeun mah tah ieu anu penting nama da tapi Kang soal mengkol heula nu naroskeun jika nu sok maca Akang dina PR ye naon jeung Jerman teh kumaha ya, Kang eta teh kieu euy tinyawan olahraga teh gara palalikiran ku Andika heureuy tapi urang rek nanyakeun mampu manehnya eta ha ieu memerlukan IQ anu tinggi bari jeung urang anggar kudu maca tah eta anu katingalina saha teh pemain teh ieu kieu Saha teh pelatih teh kumaha teh, ieu pelatih teh kumaha ieu eta mah tetep kudu daria ya. tah daria teh mah nyahoun baru ayeuna mah beureun serius daria teh Serius. tetep kudu daria tah ieu tinggal ku urang dipengkol-pengkolkeunana kitu tah make jeung nyen patung raksasa pacul hubunganan naon gue di pahing komun ayeuna urang nyieun eta suka dukana tah jeung enjing kumaha Kang yang harapan main bal si horeng eta teh geuning euy uluh nepi ka anu eleh jeung meunang teh teh aya ieunana aya cara-cara naon namun di urang mah ngedalkeun ka bungah jeung eta teh kitu ngagemarkeun ka bungah teh loba pan aya pemain Spanyol nu ku bakat bungah meunang 1-0 gitu tuh hiji ngalawan Rusia teh nepi ka mana hayang lulumpatan guringan kota juri bari teu make kolor dicarek ku pelatihna sia teh naonan ka era-era dalam teu dicarek merek ku kurilingan bari teu make kolor kacipta kolor jeung aya pelatih nu nitah kudu menang 15-0 atuh sia teh menikah cida bakat pencelenges aduh eta pelatih ngarakeun kudu menang 15-0 keun ba da instruksi atuh eta mah aya instruksi mah meunang Alah. hati menangkap budak orang nu kakara ya kakara nongkot karena kita ini baru jadi parang lang kakara macan tadi teh ya aya cenah di urang disebutkeun sangka Itu Kang. kopi kan gimana eta Mang Juju oh Akang nuhun Mang Juju rek disebutkeun mudah-mudahan sing bahe bubur efek ngirim ente di ambihan deui anu bae ge kumaha mun perkawis uga teh ya Kang ayo uga teh pan kayak disebutkeun non Ramalan. pohon tika hareupeun cacandran gitu nya no pun Mang kasep kita pangwarekeun supir urang mangga mah pamisakeun dua mangga kok ya pamisakeun kok pangnyalukankeun jelema atuh terus kumaha Kang Sani pohon pun supaya mangsa datang juga nah nusan satrak teh gitu kan nah dina alam kiwari sekolah ayeuna pas kabupaten da perkawis aya nu kabuktosan jeung loba sabenerna lain pedah dicari-cari lain pedah diteangan bener nepikeun ka engke bakal loba jelema nu nareangan neanganna bari jeung sasar atukeun panititah ngagali eta batu tulis ge aya harta karun geus kabayang eta neangan bari sasar ka mana wae neangan jeung lain jelema belegug di lain jelema belegug eta pan eta teh kitu loba nu nareangan kitu tah jeung lamun ku urang ditingali bener bener malahan akang mah teu bisa nyurahanana lantaran heureun ku letak anu geus diomong-omongkeunana gara sok we tingali ku urang apan cenah engke teh bakal aya ngadeg raja waduh raja anu hese di rogahala ragragna di tepi rapan ku budak setepak jaranggotan deuh cing teh budak setepak bari jeung non nyulenan kantong kaneron teh budak setepak jaranggotan ai di deuleu atupan kami kapi eta budak setepak jaranggotan gitu harita teh nya nya pan prang pring sabuluh-buluh gading cenah kitu tangan kaditu na meureun aya kuletah lantaran naon kudu engke euy teu bisa ai ngomongna sabanana gitu ai kahoyong abdi mah ulah ka koreng teh ka luar teh
bari geus kabuktian. Lain geus kabuktian nu can kabuktian ge ayeuna bisa ngan. Ngan heureun kuleta teh. Herein kuleta narek kumaha. Sejen deui mun kitu mah. Soalna mah da teu bisa di urang mah da teu ngarti kanu kitu. Keukeuh we. Pipi cacapekeun ngan ke lamun geus oh sumuhun. Oh sumuhun. Sumuhun ge ari urang geus ngalaman derita mah embung aing mah. Tah eta sabenerna mah kacida lobana. Kacida lobana malah nyaeta atudanya teh cek urang heureun kuletah teh heureun kuletah we atuh kumaha. Kang tadi anu Akang maoskeun sajak ieu anu naroskeun di mana mendapatkan buku kumpulan puisi karya Kang Ibing hanya Kang teh asa tacan di Citaknya. Tacan di Imah Uing aya. Cik atuh Kang iraha ieu. Alah. Oh, pan urang mah nyen sia ku bahasa Indonesia ge aya. Nu mana teh Kang? Nyieun ngan baris kaituna moalnya moal terus Eta geus sakidik. Urang mah sajak urang kudu bauna bau humor. Ketika udara reformasi menyelimuti angkasa negeri ini, seorang tukang beca mencalonkan diri jadi gubernur dengan satu keyakinan, pasti tidak akan terpilih. Eta aing puisi aing Ngejring. moal bisaeun Muhammad Johnson Jaya ge. Eta mah urang jadinya. Tuh gitu. Ketika pasukan tentara pergi untuk berperang, sesepuh negeri memberikan doa restu kepada Goyang Inul. Ada atuh, eta mah urang nyen sajak. Asa tahun 2003-an. Teu nyaho urang ieu mah sajak gitu. Tah Maksud gitu. urang sepuh negeri teh si Kusman. Kang Ibing bade siaran nepi ka jam sabaraha? Henteu ari mah teu siaran. Nuju ieu we ngabangkong gawe ngawa bisi teu baraleg. Da bubunya jeung nyana gitu kan. Bisi ka mana karep. Lain memang eta neangan-neangan anu tutungul tutu non urut-urut Sunda, Pasundan gitu segala gitu. Sebenarnya menarik teh kieu. Akang kungsi neangan harita tahun 64 nepi ka 68. Ayeuna Akang geus umur sakieu. Punten, sanajan urang dibere umur panjang 100 tahun deui, paling-paling 50 tahun deui, pamana lamun 50 tahun deui bisaeun gak generasi urang engke jaga mesti kana nareangan eta. Ieu nu aing melang. Iya. 50 tahun teh henteu lila euy. Urang inget keneh ti barang urang sakola SR nepi ka ayeuna ternyata umur urang geus hampir 70 ieu. Mudag ka 70 tah kumaha budak jaga. Ieu anu melang teh nareanganana teh. Sok mang melangkeun. Seperti kieu. Jaman Kang keur ngora. Asana ka Karak Asup Damas. Kungsi init ka hiji daerah antara Nganyuk jeung Madiun anu ngaranna Bubat. Didinya urang manggihan kemudian zaman harita mapan aya kuncen. Iya. Malah anu aneh didinya aya saung, bukan saung atau gedong leutik lah siga pos hansip peureun bauna, museum leutik meureun. Didinya ngabeng-breng aya kujang. Ceuk urang dinya disebutna lain kujang, kudi cunggereng. Rada aneh tah. Ngan sok ngadongeng maneh namun 14 mulu didinya sok ayeuh-ayeuhan kadenge soran perang cenah. Aduh urang nepi ka rustas kitu ayeuna urang teu nyaho kumaha lamun eta lapangan eta geus dijieun komplek perumahan. Nya. Pamana geus dijieun real estate teu kudu jauh tinggal di Rancamaya. Geus dijieun misalna perumahan pan teu nyaho di dinya perangna Raden Bagus Kumbang Setra. Tah didinya Dewi Purnamasari putri bungsu Pajajaran duelna. Tapi ayeuna kumaha asa bodoh batu badi gue lingkung ke batu seeutik jeun real estate. Ya Allah ya Robi ceuk aing kumaha ieu saya manglebarkeun. Iya. Saha anu rek nyuk curug jaga ka ieu anu melang teh. Antawis Kanjuk sareng Madiun teh nya. Nya baheula urang duka ayeuna aya keneh duka teu tapi rarasaan mah ku mekarna zaman asa geus beak teu kudu jauh-jauh lah asana mah beak. Da urang ningalikeun ka Curug Dago ge perumahan meuni geus padat. Iya. Bari jeung eta teh cenah baheula mah tetep we aya pakuat kaitna jeung sangkuriang sangguruhiang. Anu mah geus eueuh. Tapi tatapakan beurnya Antong kitu ilaing ulin ka Bogor. Nah dikiranan disebut Patu Tulis teh nengang di hiji daerah anu jauh, lain tengah-tengah lembur. ayeuna mah Nya hareupeun tepas batur ieu di tukangna ieu ya Allah. Ceuk urang kumaha ieu? Tah eta mah nyangakeun sebenarnya mah disebut par meureun. Anu eta teh anu adi itu kudu apaleun disebut par anu kudu didamel teh meureun. Kamari digali teh sanes. Heueuh.
heuh anu kamari digali pan urang teh reuwas nya sedeng akang pan reuwas selain kurang naon eta teh mimitina baris pertama teh cek Pak Otong mah Ong Hyang Awignam Wastu lamun cek akang lebih cocok karena Ung Hyang Awignam Wastu Pergi luhur. ya Ung itu jangkar kecapung nganung harti luhur Keagungan. sampiung pasti kaluhur payung sihung sebenarnya gigi luhur babaung sora luhur nu tarik tah sampiung babaung payung pangagung gunung itu tuh ung teh luhur jadi lamun kitu maung ungna ke luhur ma itu kecap sima kumaha cek urang teh lamun maung teh sebenarnya mah papayung anu di luhur kade sebab lamun sekedar lamang binatang mah teu aneh di Indian ge totem ada yang merasa apache itu berasal dari leluhurna teh burung elang sehingga siok ogolala teh make burung elang teh lamun kitu mah cik urang teh nu urangnya baheula kitu dangaran baheula sasatoan pan Ya. hayam buruk gajah mada di urang di atupan kidang pananjung kuda lalean munding laya di kusuma kecing teh ieu maung meureun lamun kitu mah maung teh jeung kekuatan di luhur Ung Hyang Awignam Wastu meureun minangka muji anu luhur pangheulana tah cek urang euy arek kumahakeun ayeuna ieu malah urang reuwas lamun ningali cenah apa aya reog Ponorogo anu di aku ku Malaysia di goblok eta ieu mah eta reog Ponorogo teh riwayatna cenah nyaritakeun prajurit Pajajaran ngepung maung alah moal kitu euy ceung dibubat Prajurit Pajajaran. prajurit Majapahit Majapahit. prajurit Majapahit ngepung maung Allah sedengkeun cek dina sajak Tegal lalaki di Tegal Patima umbul-umbul hulu maung doh aduh euy ceung teh meureun riwayatna ti dieu euy dararasaan mah ti baheula tah jigana ieu maung nu dikepung ku sararea kacipta teh perjuangna Gagah Maharaja Pajajaran maung nu dikepung ku ratusan prajurit Majapahit tah cek urang ieu kudu bangga ieu Terus. sababna anu lain bangga hese imah Oh, hese. lain bangga reueus kudu bangga teh kudu hese ieu teh tenan lantaran lain kudu naon aya nu aneh aya nu anehna ku akang mah sok ayeuna lamun heureuyan ngobrol ari ngaranna jelema gede komo tokoh masyarakat komo tokoh raja asana mah bermunasabah meureun lamun kudu aya makamna nya nya bener teu meujeuh kitu nya. Garacing emutkeun Mahapati Gajah Mada sakitu ageungna penaluk sanusantara manyata aya makamna. Ai celegeun teh cek pantun sieuna diberi ku Kujang Pajajaran. Waduh, urang galkeun ieu mah dongeng nya. Urang teh dongeng lantaran urang ngahulang baheula cenah diperkirakeun kana naon nganturkeunana lamun make tanu leumpangna sabaraha bulan. Leumpang ti Ciamis Sri Baduga Maharaja ka daerah Majapahit kawetan. Kumaha leumpangna sabaraha lila ai cek urang nah mereka yang sabaraha lila nah kunaon da angkatan laut Sunda teh kuat apa na pelabuhan Ratu pan pelabuhan Sunda kalapa nepi ka Ratu Mayang Cinde teh cenah Nya. pelaut Sunda anu paling jago lah cek urang kumaha make angkatan laut eta duh eta kacipta perangna lepas persoalan sukuisme tapi saya ngarasa reus kana heroikna Iya. lamun urang Sunda harita henteu kitu rek naon nu dipikareus ku urang dibangakeun Iya. kacipta henteu jeung urang nu nyiptakeun teh hiji lepas persoalan politik henteuna eta hayang muruk mikaresep hayang permasuri Tah, meureun zaman baheula meningali potretna patungna gambarna nu kapilih Putri Sunda kumaha geulisna euy Padahal ti Aceh nepikeun ka mana teh nya? ngabeng-breng Manado segala eta teh daerah Gerak Patalukan kitu gelis. Majapahit ai rusras teh urang meureun keun lain nyung-nyung nu geus eueuh kaki adiknya sok inget jenis-jenis almarhumah Nika Ardila urang Ciamis moal kitu cek urang teh jiga kitu aduh euy cek urang geulisna Putri Sunda tah ieu nu kabayang urang kungsi ngobrol jeung Jawara di daerah Bayah teh Jawara umurna geus aya mun 130 tahun mah manehna lamun 14 mulut osok eta ge lamun ngayakeun salian ti debus teh ngadu lisung malah cenah lamun hayang neuleuh maung mah aing we jadi maung ceuk manehna teh nya aya keneh lagi urang anu reuasna leuwih kunaon diajarna ngadenge beja mah cenah ti turunan ye
lain diturunan raja, diturunan prajurit Pajajaran. Diajarna Nya, teh. jeung sekian persen diajarna henteu kabeh. Turunan deh. Diturunan Bari. kacipta kumaha prajurit Pajajaran lamun prajurit siga kitu mana kacipta teu kumaha jagona Gajah Mada kasaktianana, kumaha jagona Prabu Hayam Wuruk plus kumaha jagona Sri Baduga Maharaja baheula zaman baheula. Eueuh ceuk urang euy. Tah. Tapi ka urang kagetna teh eta teh nyara rumput keneh ieu senjata kujangna. Nepi ka cenah geuning aya paribasanya kujang dua pangadekna. Si horeng anu silib nu seukeut ieu jeung nu seukeut ieu aya ditingali teh kujang. Masya Allah bentuk pisan provinsi Jawa Barat gagangna nu Jawa Tengah reuwas urang. Ayeuna leuh teh kaitu. Heuh da batasna lain batas administratif. Da barang urang ningali kitu cobi lamun Arandika Init ka Ciamis. Ka Jawa Tengah ngalewat kadinya batas provinsi Jawa Tengah masih aya kaitu anu ngaran tempat dayeuh luhur bahasana urang pisan. Padahal geografisna mah Jawa Tengah ayeuna teh eta teh. Nya, Jawa Tengah terus kaitu kene mampeng kene jauh kene aya tempat nu warna Cimangu eueuh Jawa mah da moal ci pastina ge Banyumas Banyuwangi ieu mah Cimangu sidik Tatar Sunda jadi batas provinsi nu ayeuna lain batasna Tatar Sunda baheula prajurit Pajajaran jeung Majapahit matak urang sok jadi pikiran lamun ayeuna dina adat Sunda mah teu aya lalaki nu init nganterkeun awewe. Da di mana-mana ge lalaki anu datang ka imah awewe. Iya. Aha, ieu maka dianterkeun ka itu aya dua kemungkinan. Hiji sebagai tanda upati tanda taluk. Tapi cepat dibantah, mun taluk moal perang atuh. Iya. Anu kadua memang Gubat itu wilayah Tabertuan tengah-tengah antara kerajaan Majapahit jeung Pajajaran. Ieu leuwih kaharti di dagoan di batas negara. Tah ieu. Loh, cek urang teh ieu. Jabatan Pajajaran. Perjanjian itu tapal batas. Ya masih jauh deh. Jauh kawetan. Jauh pisan. Malah sok ingat budayana ketika gelut Rahyang Banga jeung Ciung Wanara. Begitu dua nana pada sadar, Ciung Wanara init ka kulon bari papantunan Rahyang Banga lempang kawetan bari tetembangan. Oh, meureun papantunan nyebarkeun pantun medangan aya budaya Jawa Barat, budaya Sunda. Oh, ieu kawetan ieu tetembangan dieu ieu anu ngarukeun magatru, sinom dan ulah segala teh budaya Jawa keluar. Pupuh ieu bener ceuk urang teh euy. Da Sunda jeung Jawa teh bener sadulur teh lamun kitu mah. Lantaran naon? Hanyalin adan ceuk deui. Luluhurna mangan hiji Rahyang Niskala Wastu Kancana. Tah ceuk urang ieu. Kapan ye? Wing resep ieu. Berarti lanceukna Sunda. Naon teh? Pancakakina urang. Sabenerna mah Oh. Sunda leuwih kolot. Sunda lebih. Matak teu meunang kawin teh kaharti lamun teu meunang kawin teh aya sabapak mah tuh euy. Nya. Baheula mah geuning. Jadi Misan, lain ku dendam teuing kolot baheula mah. Tah ieu Kelihatan wajib wali urang ceuk kitu. nya arta eta aya urusan wajib wali. Tah ieu mah ngawanokeun we. Ngan urang hoream sabana aya muka-muka nu kitu sok aya we kanu suku isme teh itu lain. Ieu mah ngobrol kosong. Ngobrol kosong. Da urang teh reuwas lamun ningali kadinya teh uluh euy. Lamun Arandika maca eta ngotek tak sajarah Bogor dirumpin. Tah rumpin wayana aya Puspitek. Serpong ka ditu. Aduh, urang baheula aya atuh aki tukang pantun ngaranna Aki Uyut Baju Rameng. Eta dina daun tal, rontal teh. Allah, aya keneh tah anu dijieun ku Muhtar Kala, Dadap Malang, sisi Cimandiri. Waduh, euy hebat tidinya. Urang Sunda pakarang nu teurak cenah karakean kalang Sunda aing. Heueuh, gemes. Ayeuna naon tamatakna. Tah hoyang teh kayang kieu teh dibaruka ieu ku Kang Sapei di paguyuban Pasundan. Usaha deh atuh da dulur-dulur kitu da baheula mah urang sok aya nu ajak ngobrol kitu. Aya ke lanceuk ene hiji Kang Hidayat Suryalaga. Tah eta pangawruhna kana Sunda mah masyaallah. Resep wing teh.